Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Aduh, asa pahibut tepugo opatan mah euy. Tah lamun kitu mah rada nyaho si apanan, aringan ukur duaan mah apanan, bener tuh. Alah, sok subala, lan Sujali, coba-coba euy, ngurang muka sabuk bilang tato patata kerlu tira. Sing sopo bakal butak kena dening pangadiwasa ingsun jengker lo. Kita mun wayang maker tarung tenya. Subala jeung Sujali pada burial buncelik panona dadana turun naik muntab panas hatena. Duanana bener-bener beki panasaran anu lain dikieuna sabab si Rawing teh telah bieu geus nembongkeun ka binekasanana. Dua baturna geus rubuh ting haregung teu bisa hudang deui sigana teh. Montong sombong deui si Rawing. Pikeun dewek moal make kudu saber hati ku si lain anu ngaran si Rawing. Coba-coba urang paju deui sia setan. Subala huntuna kakerot bakat ku gemes. Heuh pek wae atuh. Bayi oge kuring mah henteu hayang dipikasieun ku jelema. Malah yang dipikaresep. Sanu nyingsieunan kuring mah teu nyingsieunan. Hoya. Pino dieu. Ari Sujali harita malangkeun bedogna luhureun dada neuteub seukeut ka si Rawing bari nyarita deui. Si lain dina poe ieu kudu nyaho si Rawing. Dewek duaan mangrupa jago anu dipikaseurep ku sakabeh urang dieu ngarti? Tapi nah kuring mah teh serapnya. Serap keneh tengah poe. Lamun tengah poe serap nempo panon poe. Malah karunya kuring mah euy ningali anjeun duaan telur. Neon cenah karunyana nya hayang senang bari ngarugikeun batur, hayang tumanina bari nyangsarakeun batur. Apanan pikarunyaeun dari nu kitu. Modar si Rawing jaga tas sungut teh. Ya. Modar sia. Aduh, aing geus sakayang seuri. Aduh, ampun eta joros. Jorok colok naon eta? Colok kojo, colok kejo. Curelat, kiu. Bedog dina leungeun Subala geus maju deui bae dicacar bolangkeun ngarahkan anggota badan si Rawing. Dituturkeun ku bedogna Sujali nu jadi adi sakembaranana bedogna teh eleh cepet. Tapi si Rawing nu geus metakeun jurus pancarasa sarining geni atawa digabungkeun jeung jurus pancarasa sarining bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal, moka hajirimna jadi teu beda ti kalangkang sedengkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Sok pamere. Aduh. Oh, biasa. Tapi harita si Rawing geus metakeun jurus pancerasa sarining geni digabungkeun jeung jurus pancerasa sarining bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal. Moka hajirimna jadi teu beda ti kalangkang sedengkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Dina hiji kasempetan anu hade mangsa si Rawing mampu nyingkahan panarajang lawan dina celah lolongkrang kosong nu memang di luar dugaan Sujali. Tonjokan si Rawing nu leungeun katuhuna ngagedor kana dadana Sujali. Wadah bangkiung daligdeug Sujali ngagero bari burial buncelik nahan ka nyeri. Subala jadi beki muntab amarahna gancang harita nyusul tepus ku panarajang susulan karep hayang males ka si Rawing nu geus bisa ngasupkeun panarajangna kanu jadi adina. Kipas celacung si Rawing nyaho-nyaho geus aya di gigireun belah kencana Subala. Leungeun si Rawing metang hantem pueuh celilawan nu belah kenca. Hiup jeblod. Waduh solonton bangkiung. Meh we Subala harita rubuhnya ngigir lamun teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badana. Alah, meneting solonton gitu geningan. Alah, bet manya
aya jagoan gitu lur sok maju di kenya cekuring oge kade lamun nyekelan bedog kudu bari jeung wani metakeunana Subala jeung Sujali geus teu bisa ngaladenan deui caritaan-caritaan si Rawing. Duanana bener-bener hatena kebek ku kakaget ilmu silat manehna dua anu kawilang pangrasana mah paling onjoy batan jago-jago nu sejena. Tetela ayeuna neunggar cadas. Sabab nu ngaran si Rawing ni banda tahapan ajen pangarti nu jelas susah pikeun bapakanana. Lihat huah. Subala jeung Sujali maju deui bareng ngagunting tangtungan lawan ti belah kenca jeung katuhu. Tapi si Rawing tangtu beges aya gatianggalna malah karep si Rawing mah hayang buru-buru ngungkulan nu jadi lawan dina harti lumakuna tarung kudu buru-buru lekasan. Plos. Bareng jeung sabetan-sabetan bedog lawan teu keuna kana sasaran, si Rawing leuwih ti heula ngarahkeun panarajangna ka Sujali. Runtuyan dua kali tenggelan si Rawing kena pisan kana dada jeung iga burung lawan Sujali. Ngageronahan kanyeri tina sungutna malah nyebrut harita. Harita getih sagala rupa dibarengan ku awak anu ngabangkieun ka tukang nyebrot tina sungut. Nyebrot plus. Wadah. Daligdeug tolonjong solonton kebut. Sujali rubuh kana lemah. Nyobaan ngoneal hudang tapi karasa dina jerodana nyelak getih nu hayang kaluar. Untung sakitu oge si Rawing teu boga karep pikeun binasa kana jadi lawan. Karasa ku Sujali tapak tenggelan si Rawing meueuh panas nyongkab, panas tembus kana dagingna nu asa tutung. Bibir jeung gado Sujali harita baseuh ku getih. Si Rawing ningali kaayaan atawa pancu dina tangtunganana. Ningali kaayaan ka Subala anu katingali harita ngajanteng bari ngemuka kaget, beuki yakin aya mah pikeun dirina yen anu ngaran si Rawing memang jago pilih tanding nu estu lain lawan nu bisa diungkulan ku dirina. Subala ngajanteng bari jeung nyekelan bedogna nyarita jero hatena. Edan. Bener-bener meh teu percaya pikeun diri aing. Anu ngaran si Rawing lain bantrak-bantrakeun pangartina. Waduh. Cilaka lamun kaya kieu mah ye. Aing oge tangtu bakal ngarandapan nasib seperti Sujali adi aing kaya kieu mah. Subala hatena mimiti dieunteupan ku rasa sabil teu percaya diri. Sabab tandang jeung babasena si Rawing teh telah jauh di luar dugaanana. Subalo! Subalo! Kuneon kalaka ngajanteng kitu. Ieu teh keur tarung lur, lain kalaka ngahulang ngamalun kitu, ngamalun ngalamun kitu. Pino dieu. Kumaha rek diteruskeun? Ngayo maju atuh. Subala reup geuneuh rai pias beungeutna. Lain bae nahan getaran amarah ayeuna mah tapi oge rasa kasieun mimiti mangaruhan kana hatena. Sieun rubuh saperti anu karandapan ku baturna jeung dulurna. Kumaya Subalo, rek diteruskeun moal. Atawa eureun bae nepikeun ka dieu. Ngeunahna mah dawayah kieu mah neangan anu seger-seger jeung amis. Nikmat geura lur. Montong sombong si Rawing. Dewek can rubah saeleh deuleu. Coba-coba urang ngadu jiwa deuleu. Dewek panasaran lamun tacan bisa nyebetkeun bedog kana beheung manes ya. Tada ya setan. Huap. Moal beunang lur, sabab salah nyabetkeunana ngilang ting keluar. Kuduna mah diajar deui ngulinkeun bedog teh lur. Subala geus bener-bener asarek bitu dada. Lantaran bakatku amek bedog nalir upawa jadi sababaraha hiji ngurung kana tangtungan badan lawan. Tapi si Rawing memang geus bisa ngukur kana tahapan ajen pangarti lawan. Harita jirimna jojorelatan dina tata gerak jurus pancerasa Sarining Bayu. Waktu Subala geus rada ngurangan tanaga sabetanana lantaran teu boleh keuna ka tempat kosong. Si Rawing mimiti ngalakukeun gerak panarajang balesan, sapasang leungeun anu nebarkeun hawa panas dina jurus pancerasa Sarining Geni, bener-bener ngajadikeun Subala kalabakan. Plak! Leungeun katuh Subala nu nyekelan bedog ditepak ku si Rawing. Celeng bedog teh ngaceleng suku si Rawing meta. Cedak! Kena pisan ngajejek iga burung dituturkeun kedua kali tenggelan kana dada jeung puh ceuli. Plak ceblok. Wadah!
cengkang gebut beda ti anu dibantingkeun ku kakuatan anu kacidarosana. Harita Subala rubuh ngajengkang dina luhur lemah. Karep mah hayang buru-buru menea hudang Subala teh, tapi karasa tina jero bibirna nyurungkuy getih nu haneut kene, tanda dirina tatu di jero. Si Rawing geus pancu di dina tantunganana opat lawan geus nalambur rubuh, neuteup ka Subala jeung Sujali bari terus nyarita. Hai doh. Kumaha pelemnya, nikmatnya. Tah, lamun geus ting barengkang kitu mangke bisa badami ngobrol nu bener geura. Edun ieu mah yo, rek ngariung badami kudu tarung heula. Kumari si Anteng geus beres kitu. Si Rawing ningali kalebas si Banteng Bulung, katingali harita si Banteng Bulung nying hareupan dua lawan deui anu duaan mah geus namruk rubuh dibanting-bantingkeun. Hoi, Teng! Manye kapiheulaan ku Akang, Teng. Ieu kumakomandon geus beres yo. Manye masih kena hutet kitu, Teng. Gancang bereskeun, Teng. Si Rawing harita ngagorowok ka si Banteng Bulung. Si Banteng Bulung ngagerem memang lawan anu duaan deui kawilang rada lingas oge jeung pelit ulin silatna. Si Banteng Bulung ngadenge si Rawing geus bisa ngarengsekeun tarung ngagancang nakeranan tanaga jeung tata gerak ilmu silatna. Teu wudu dua lawanna jadi kadeseh jeung galagapan suku jeung leungeun si Banteng Bulung najung jeung ngetig leungeun ka tuhu lawan anu nyekelan pakarang. Hiup brot dua. Wadah! Dua lawan si Banteng Bulung pating gararo tulang leungeunna asa pararotong bedog dina leungeunna ngacleng jauh nakeranan. Meme sadar kana kaayaan karasa awak aya nu ngangkat ka luhur si Banteng Bulung ngangkat dua lawan ku leungeun kenca jeung katuhu geus di luhur terus awakna diadukeun ku si Banteng Bulung. Ya, darmodnya. Wah, kebut. Waduh, ampun. Ngagro panjang harita nusa terus nating kulahek sirahna teu arusik deui. Si Banteng Bulung nyusutan kesang dina beungeut narik napas panjang. Ngareret ka si Rawing terus seuri bari nyarita. Ngurang oge nganggeus meres ka ngawing-ngawing. Wah, najan ngopatan naping teu bener-bener jago euy. Ngentengene lawanna ka ngawing-ngawing. Alah, bener kitu, Teng. Geus sinating kulahek heula leureuh kenya. Ngan anu bieu mah bae basa beda deui ngagebotna, Teng. Bu aya tulang nu potong eta mah, Teng. Wah, mai ka ngawing-ngawing nyuman jalamangan nung itu mah mujud diwara, Kang. Ngurang ajar wani-wani ngalawan Kang Wing. Mamakannya mah meres ngamun kieu mah. Meres. Ya bener, Teng. Aduh, meres, Teng. Sok adi Nyai Untari. Lain kalah kanyang ngirbari aja ngurungkut gitu atuh. Ieu Kang Rawing ya pahlawan Nyai geus beres ngalaksanakeun pancen bageur geulis. Kabogo Akang. Si Rawing harita ngagupayan ka Untari sangka nyamperkeun ka manehna. Ari Untari memang masih keneh kasih mareuwas kareurenakeun. Heuda puguh teu nyangka upama si Rawing nying hareupan opat lawan bakal aya di pihak nu unggul. Sokomo geus pada nyaho yen Subala jeung Sujali teh jago sakemaran anu dipika gigis ku jago anu sejena. Gancang Untari muru nyamperkeun ka si Rawing. Abi teh nyangki Kang Rawing bakal unggul padahal dihurup ku opatan, Kang. Nuhun salamet mah Kang Rawing. Nya kitu atuh da ari sagala rupagen. Ulah sok songong borongongong. Ulah sok bari jeung songong borongongong. Kalah ka songong we digedekeun. Aduh. Piraku bae atuh da kurarasan makang teh teu napak dina jalan anu salah kitu. Manye make kudu eleh kumaha lamun geus kieu Nyai. Untari muterkeun paneteupna ka sakur nu geus pada rubuh. Paling akhir ningali kalebas Subala jeung Sujali anu kerting puringis bari hargu nganahan ka nyeri. Duka tuh Kang. Abdi teu terang nyangakeun we eta mah kumaha saena kumaha Kang Rawing abdi mah. Untari bangun anu bingungeun geus ningali kitu mah. His,
ge atuh bekel kabalik deui ka akang. Kumaha geus kieu ya Teng yo? Si Rawing ngaredet ka si Banteng Wulung nu geus deukeut aya di dinya. Nya, ngamun geus kitu mah urang nyarita be ka manehannana. Ngabehanana ka ngawing-ngawing. Ngamun nyoba-nyoba deui ganggu ka Nyai Nguntari, ngengke ku urang bakal dimaehan ngitu be. Ngaricek nguing maka ngawing-ngawing. Bener ngenta Nyai Nguntari? Nya, bener. Ngungek nga akang atunya. Untari seri leutik kasih Banteng Wulung bari ngawalon nalaunan. Teu langkung eta mah. Nyanggakeun kumaha saena wae. Margi abi bingung tos kieu, da kumaha. Kitu ari pangimut abi mah. Mangga nyanggakeun. Aduh, nyeri kang uing kang ngawing-ngawing. Nguntari ngesepeun meureunang kang uing-uing kang ngawing-ngawing. Aduh, Nguntari resepeun meureun kang uing kang ngawing-ngawing. Nyada ngakanganteng oge ngasep ngatu Nyai Nguntari. Cicing heula Teng. Tang maka jeung ngalayu heula segala rupa yo. Acan beres si urusan teh. Lantaran Untari masrakeun ka urang. Kapaksaina urang anu kudu mere perhatian si Subala jeung Sujali. Waduh, bener kitu kang ngawing-ngawing. Bener gitu kang ngawing-ngawing. Beja-beja bengayon yang ngamun ngabehanana masih kening manasaran. Ngayon neruskan doing gelut nang itu. Sok ngurang oge masih kening ngayang narung lah. Ayo, ayeuna mah Nyai jeung akang urang nyamperkeun ka Subala jeung Sujali. Urang omonganan ku akang ngarah jadi perhatian keur mereneheunna. Untari dicekelan leungeunna leumpang ngarendeng jeung si Rawing. Terus nyamperkeun ka Subala anu keur ngahargungan bari masih keneh tacan bisa ngoneal hudang. Nya kitu di Sujali adi kemarna anu memang teh jauh ti Subala rubuhna teh. Si Rawing ngabagi paneteupna ka Subala jeung Sujali teu lila terus muka caritanana. Tah, kubala mun geus kieu ya Subala. Oke Sujaloy. Nah masih kene boga karep pikeun Heuh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan. Atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.